Bismillahirrahmanirrahim. Qala musanifu rahimahumullahu ta'ala fi kitabihi Mukhtasar Jidan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Ari ieu tabab nek mertelakeun maf'ul. Al maf'ulu maf'ul anu migawe alladzi lam yusamma anu teu disebut-sebut naon fa'iluhu fa'ilna ieu si maf'ul. Wa huwa jeung ari maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu teh nyaeta al ismu kalimah isim al marfu'u anu wajib dibaca ropa. Alladzi lam yuzkar alladzi anu kalimah isim lam yuzkar anu teu disebut-sebut naon fa'iluhu fa'ilna ieu si ladzi. Itu ngaranna naibul fa'il, bisa disebut naibul fa'il hartina gaganti kalimah fi'il. Gaganti kalimah fa'il. Fa'in kana mangka lamun bukti naon al fi'lu fi'ilna madian eta fi'il madi duma mangka didomahkeun naon awaluhu mimitina itu fi'il madi. Wa kusiro jeung dikasrohkeun naon ma perkara huruf qabla akhirihi anu tetep dina samemeh akhirna itu fi'il madi. Wa ingkana ke orang contohan. Wa ingkana jeung lamun makabuktian itu fi'ilna mudhari'an eta fi'il mudhari. Fi'il teh aya 3. Hiji fi'il madi, 2 fi'il mudhari, 3 fi'il amar. Tadi fi'il madi, ayeuna fi'il mudhari. Wa ingkana jeung lamun kabuktian mudhari'an eta fi'il mudhari, fi'ilna duma mangka didomahkeun naon awaluhu mimitina itu fi'il. Wa putiha jeung dipatahkeun naon mak perkara huruf qabla akhirihi anu tetep itu mak dina samemeh akhirna itu fi'il mudhari. Wa huwa jeung ari itu alladzi lam yusamma fa'iluhu teh atawa naibul fa'il teh ala kismaini eta kabagi kana 2 bagian. Dohirin tegasna kahiji naibul fa'il isim dohir wa mudammarin jeung naibul fa'il isim domir. Padohiru ta'ari contona naibul fa'il isim dohir teh nauqolika eta seperti ucapan anjeun duriba jaidun lapad duriba jaidun. Duriba teu meunang dibaca doroba. Asalna teh doroba kusabab ieu mah naibul fa'il tarkibanana dibaca duriba. Duriba geus diteunggel saha jaidun mang jaid. Jadi hartina teh lain lamun doroba mah doroba geus neunggel saha jaidun mang jaid. Kusabab ieu mah fi'il anu teu disebut-sebut fa'ilna. Jadi duriba jaidun duriba geus diteunggel saha jaidun mang jaid. Jadi anu neunggeulna teh henteu kasebut di mana-mana. Lamun anu neunggeulna henteu disebutkeun jadi korban mang jaid teh lain jadi pelaku. Di mana-mana ieu si jaid jadi korban duriba geus diteunggel sa jaidun mang jaid mangka tarkibana teh jaidun teh lain fa'il tatapi naibul fa'il atau disebut alladzi lam yusamma maf'ul anu henteu disebut-sebut fa'ilna al maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Kitu deui dina lapad yudrobu wa yudrobu jaidun. Wa yudrobu geus diteunggel geus atawa eukeur atawa bakal diteunggel saha jaidun mang jaid. Yen teu disebutkeun anu neunggeulna saha. Pokona mah geus atawa bakal diteunggel saha mak jaidun mang jaid. Teu disebutkeun saha nu nek neunggeulna. Tah asalna mah ieu teh lapad ya deribu kusabab ieu maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu dina peraturanana lamun fi'il mudhari wa in kana mudhari'an duma awalhu wa putiha ma qabla akhirih. Wa yudrobu didomahkeun mimitina asana ya deribu jadi yud. Robu ro dipatahkeun huruf samemeh akhirna fi'il mudhari. Wa ukrima amrun jeung lapad ukrima amrun. Ukrima geus dimulyakeun saha amrun ki amar. Di dieu teu disebutkeun anu ngamulyakeunana saha tapi geus nu disebutkeunana geus dimulyakeun saha amrun ki amar. Ieu disebutna lapad amrun teh ngaranna teh naibul fa'il atawa maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Wa yukramu jeung eukeur atawa bakal dimulyakeun saha amrun ki amar. Wajib ropa naibul fa'il wajib ropa. Amrun
jadi naibul fa'il. Wajib ropa ciri ropana kunaon ku domah dohiroh kusabab kalimahna isim mufrad. Isim mufrad teh nyata isim anu duhkeun kana hiji jama. Wa mudmaru jeung ari naibul fa'il isim domir. Tadi naibul fa'il isim dohir. Ayeuna naibul fa'il isim domir nahu qalika eta contohna seperti ucapan anjeun. Durib tu geus diteunggel kuring. Tu jadi naibul fa'il. Tarkibana teh wajib ropa. Ciropana kunaon? Mabni domah fi mahali rofi. Mabni kunaon hukumna mabni kusabab ieu mah fa'il isim domir. Di mana-mana aya fa'il isim domir hukumna mabni dorobtu. Mabni teh artina teh tetap, teu bisa dibaca dorobti atau dorobta, kudu dorobtu. Sabab duribtu sabab tu teh isim domir tak mutakalim. Wadorobtuma jeung waduribtuma jeung lapa duribtuma. Duribtuma geus diteunggel dua lalaki, geus diteunggel anjeun dua lalaki. Waduribtum jeung lapa duribtum artina geus diteunggel anjeun pirang-pirang lalaki. Tum tah tuma tum duribtunna lapa duribtunna artina geus diteunggel anjeun pirang-pirang awewe. Duribtunna talapad tunnana anu jadi isim domir, anu jadi isim domirna anu tarkibana jadi naibul fa'il kudu ropa. Wadoroba jeung lapad waduriba jeung lapad duriba, waduribat jeung lapad duribats, waduriba jeung lapad duriba, waduribu jeung lapad duribu, waduribena jeung lapad duribena. Tah lapad duribu jeung duribena. Duribu mana naibul fa'ilna nyata wawu jeung alif. Bu tah wawu jeung alifna. Duribu wawu jeung alif. Jadi naibul fa'il keur tingkah ropa. Hartina duribu teh geus diteunggel pirang-pirang lalaki lobaan. Waduribna jeung lapad duribna hartina geus diteunggel pirang-pirang awewe lobaan. Babul mubtada'i wal khabari wallahu a'lam bishawab.